tapi iblis lebih awal diciptakan ku Gusti Allah. Adam, makanan ieu nu mantak dilarang sebenarnya mah aya rahasiana lamun ieu didahar anjeun bakal selamana di surga. Tapi lamun buah ieu henteu didahar iraha waktu maneh dikaluarkeun ti surga. Terserah dek nurut apa henteu. Ulama kan diciptakan lebih awal cuma untuk menasehati. Mantap. Setan eta nasihatnya luar biasa. Sama dengan setan-setan sekarang. Luar biasa. Kanjeng Nabi Adam masa sih? Ya kan larangan Allah. Moal. Menang sababaraha waktu datang deui. Adam. Terserah sih. Sambil senyum-senyum setan. Lamun di dahar bae atuh aman di sorga.